Sugri para wargi urang kocapkeun di tempat anu sejen. Harita aya cirim anu keur lumpat tujuh lelatan di pileuweungan. Jelung-jelung kalayang, jelung curelat. Elmu ngampangkeun badan eta jalma teh luar biasa hebat. Elmuna geus asup dina tataran pinunjul. Lompatna eta jawara teh ka sisi lemur sangkan dereh tepi ka lemur jago. Tekung sidila eta jawara teh asup ka lemur jago terus ngadeukeutan ka tempat anu tarung. Kulantaran jalma anu hadir teu loba pisan jadi teu kaciri mun ningali ti handap mah. Jelung kalayang. Eta cirim teh luncat kana tangkal kai anu pangluhurna. Cele dua sukuna harita napak dina dahan tangkal dina dahan tangkal kai gampang ngeunaker. Terus eta jalma teh diuk tumalinah nakeranan. Dedegan eta jalma teh jangkung. Badanna harita teh bejeuna lah sakitu mah. Kumis bisa gede hileud sedangkan bukna panjang semet bujurna. Eta buk teh diuntun ciga awewe. Panonna eta jawara teh ancrong ka jero pakalangan tarung. Di jero pakalangan tarung harita teh si Tile keur tarung jeung si Kurdi si tangan iblis. Si Tile geus dua kali tarung manehanana anu unggul. Mun tarung anu ayeuna unggul deui maka si Tile bisa istirahat. Ngan lamun si Tile eleh mah nyanggugur teh awe moal bisa miluan di tarung. Si Tile geus apal kana kasohoran ilmu tangan iblis nu matak dirina ati-ati pisan. Si Kurdi harita teh ngamanfaatkeun suasana tarung. Si Tile mah geus dua kali tarung anu pastina geus nguras kana tenagana. Sedangkan manehna mah kakarat purun ka jero pakalangan tarung nu matak dirina dek nyerang langsung ngagunakeun jurus-jurus simpenan. Rakatak si Kurdi harita teh ngawatek jurus tangan iblis. Dua leungeun si Kurdi harita teh ngageter ngandung kakuatan anu rosa. Tete sedengan gula Tile. Dadah ye. Ya. Leungeun katu si Kurdi harita teh ditenggeukeun tina jarak anu jauh. Melesat, leungeun si Kurdi harita teh manjangan. Kecepatanana memang hebat, si Tile harita molohok kaget dirina kasima ku eta serangan. Hiuk, perep si Kurdi harita teh ngadius bangbaraan keuna pisan kana dada si Tile. Hiuk cebrot, nyala, cengkang kalayang. Badan si Tile harita teh ngalayang, lir ibarat lang layangan pegat tina talina. Siat leungeun kenca si Kurdi harita ngablesat mindo kana badan si Tile anu keur ngalayang. Hiuk cobet, gebruk badan si Tile harita teh mebeut kana taneuh. Rasaku si Tile dadana asa bejad. Curilat si Kurdi harita teh geus aya di gigireun si Tile. Hiuk suku si Kurdi harita mata cobet. Si Tile teu aya daya upaya pikeun ngalawan. Dirina ngarasakeun kanyeri anu pohara. Hiuk cobet cebrot jelmet cedak. Leungeun katu si Kurdi harita teh nyayang dina beungeut si Tile. Kecap harita teh ngucur tina irung jeung bibirna si Tile. Karunya pisan pikawatireun. Gap si Kurdi harita teh nyekelan suku katuna si Tile. Sia dipalangkeun kana nonton. Kalayang. Deuk harita teh ninggang kana nonton. Nganontung kabur aya nu newak. Si Kurdi ngarasa puas pisan dirina unggul ngalawan si Tile. Dar kitu cilung-cilung harita aya dua urang jalma luncat asup ka pakalangan tarung langsung nyerang ka si Kurdi. Si Kurdi harita teh gulak-gilak nyingkahan panerjang lawan. Hiu keplos, hiu keplos. Curilat, si Kurdi harita teh ngablesat ka gegereun lawan. Hiu perep katuna harita teh ngagedor kana careham lawan. Jebrot. Kali gleug. Cilung anu saurang di harita teh nyerang. Gila keplos. Sakilat si Kurdi harita teh nonjok hulu angeun eta jalma ku leungeun katuhuna. Hiu cedak kebruk eta jalma ti harita ropuh pepolongkengan ngutahkeun getih. Anu hiji di mah harita teh nyerang deui beuki gancang. Tapi kecepatan gerakan si Kurdi leuwih unggul tibatan eta jalma. Hiuk plos, hiuk jebrot jelmet cedak. Suku si Kurdi nyayang dina dada eta jalma. Cengkang gebruk rubuh dina pada harita teu hudang deui. Keur anu nonton teh harita surak ayeuh-ayeuhan. Lantaran si Kurdi geus ngelehkeun tilu jalma, curilat we si Kurdi teh ngadegetan ka Basirot terus diuk dina kursi anu geus disadiakeun. Got-got nginum menikeun ka seger pisan.
Keur gitu cileng. Aya opat orang anu asup ka pekalangan tarung. Ayeuna mah jadi dua pasang anu tarung teh, anu opatan pada rancingeus. Ilmu silatna diketerukeun kabihanana sang kandirina anu unggul. Tekung sililah di tata aya anu cingkar waka berangan ku tenggelan lawan masing-masing. Hiuk cepot jengkang gebru, Lantaran dirina ngarasa gimir, anu duaan mah harita teh terus keluar ti jero pakalangan tarung bisi dipaehan. Atuh ger anu nonton teh harita teh nyurakan ka eta jalma. Sedengkeun anu duaan di mah harita teh pancung nangtung silih tetep ngadu pangabaran. Anu awakna cangkung badagna teh si Jamid, anu hiji di mah rada bageng ngaranna teh si Bustom. Pok harita teh si Jamid cumarita. Ok Bustom, gunakeun jurus-jurus simpenan, jurus bayangan gunakeun. Dewe kaya ngapal naon cenah kaibatan eta jurus teh. Naon cenah kaistimewaan eta jurus teh, ah? Aya boro gunakeun atuh Bustom. Cedok wae sama kalahkeun ka molotot ka dewe. Dewek oge penasaran kana jurus anu dipimbana ku anjeun, nyatana jurus tangan naga. Sokan tuh keluarkeun Jamid. Isi anjeun kabur modar ku dewek. Jadilah. Dewek ayeuna pisan bakal digunakeun. Rakatak si Jamid harita teh ngawatak jurus andalanna nyatana jurus tenggelan naga. Bustom oge harita teh ngawatak jurus dina jurus bayanganana. Celik harita ciriam Bustom cah jadi loba. Jumlahna aya kana 10na. Pogo we si Jamid bingung lantaran ciriam Bustom jadi loba. Si Jamid can bisa nebak ciriam asli Bustom teh anu mana. Pok harita teh ciriam si Bustom kabihanana cumarita. Anjeun pasti bingung mana diri kulan asli. Sopun anjeun hebat, kuduna bisa mastikeun ciriam dewek anu asli nu mana. Eta lah ilmu anjeun teh masih cetek Jamid. Naonna. Bustom harita teh mapanas kana hatena si Jamid sangkan bicil amarahna. Eta lah aku ceritaan kitu oge si Jamid teh geus kapancing. Beungeut si Jamid eucai beureum asa disabirakeun kudu jadi lawanna. Bangga waras ya Bustom. Anggap ending ngadewek sia. Tada ya. Curilat si Jamid harita nyerang ka hiji bayangan Bustom. Ceuk angkeuhanana. Eta bayangan si Bustom teh nyatana Bustom anu asli. Hiuk peureupna harita teh ngadius kana beungeut bayangan Bustom. Jebet kalayang kubrag. Les eta bayangan teh ngaleungit. Berarti eta bayangan teh lain bayangan anu asli. Curilat hiuk jebet cengkang kubrag les. Bayangan Bustom teh ngaleungit euy. Si Jamid makin nafsu. Curilat hiuk jebrot jelebet cedak. Les. 5 bayangan harita teh geus ngaleungit. Dasar payah. Bego sama Jamid. Ada serangan dewek yuk. Ya. Sulung curilat. 5 bayangan Bustom harita teh ngeblosat nyerang ka si Jamid. Si Jamid kaget. Anu lain dikira. Lantaran gerakanana cepet jeung laling has jeung tanginas. Mimiti nama si Jamid bisa ngambedung penerajang 5 bayangan Bustom. Beuki lama dirina ngarasa kadeseh jeung beuki leuleus deui. Hiuk jebrot jelebet cedak. Opat runtuyan Bustom kena pisan kana dada, careham, gado jeung sirah si Jamid. Cangkang kubrag si Jamid harita teh meubet kana taneuh. Celeung kalayang hiji bayangan harita teh luncat ngajejak kana dada si Jamid. Si Jamid harita teh ngalanyap. Hiuk jebrot. Si Jamid harita teh calawak panuna harita burial buntalik. Gabro we si Jamid teh teu usik deui. Si Jamid jigana nama kapaehan. Curilat harita teh aya asup ka pakalangan tarung terus muruk ka si Jamid. Eta cirim teh harita ngarampa dada si Jamid. Usiwal eta cirim teh ngaluarkeun obat. Terus diasupkeun kana bahamna si Jamid. Teu sakara-kara si Jamid langsung ngarejat hudang. Si Bustom ngaranjuk kaget teh aya jalma nu sanggup ngubaran tatu si Jamid. Sanggeus kitu eta jalma teh ngacurilat kaluar ti jero pakalangan tarung. Nilai kana wandana mah anu bieu asup ka jero pakalangan tarung teh guruna si Jamid. Si Jamid jadi teh mancukeun tangtunganana. Rakatak si Jamid ngawatek jurus tenggelan naga tahap pamungkas.
Kaciri dua lengan ngageletar nandakeun aya dina kakuatan anu pinuh. Rikat Bustom oge harita teh nambah jumlah bayanganna jadi 20 bayangan. Celik. Sujamin harita teh nenggelkeun leungeun ka tuhuna tina jarak jauh. Hiuk sieut harita aya anu kaluar tina peureup si Jamid nya tanah naga. Pelesat eta naga teh nyamran bayangan si Bustom. Hiuk jebet, las. Si Jamin harita teh nenggelkeun peureup kencana tina jarak jauh. Hiuk wush pelesat. Aya anu kaluar deui. Dua naga harita teh cing belesat cing kolepat ngahantem kana dada bayangan si Bustom. Bustom harita teh ngaranjuk kaget titelah ilmu si Jamin teh memang hebat. Lain bantrak-bantrakeun eta mah termasuk dina tataran ilmu anu pinunjul anu jarang dipibanda ku jago-jago dina zaman harita. Dina kayan kitu, harita aya dua naga nyerang kena bayangan Bustom. Bustom merikat harita ngacirulat nyerang ka si Jamid. Corelat hiuk, beureup katuna harita teh ngabelesat kana igana si Jamid. Gila gablos. Hiuk, suku Bustom harita teh nyamar kana gadona si Jamid. Hiuk keduk das ditakis ku leungeun katuhuna. Bustom harita nyusul tepus kurang segan penerjang anu hebat. Si Jamid bisa ngarti yen cirim Bustom anu nyerang ka dirina teh mangrupakeun cirim anu asli. Bayangan Bustom kabehanana geus ngaleungit diserang ku naga. Siat, wush! Dua naga harita teh nyamaran ka Bustom. Bustom papalicetan nyingkan serangan eta naga. Celeng, corelat, celik. Harita teh pancunang tuh. Rakatak Bustom ngabatek jurus bayangan deui. Celik, harita teh aya dua bayangan di hadapan Bustom. Paladug Bustom harita teh ngaluarkeun bom haseup. Palabah Bustom jadi poek hamong keling teu kaciri naon-naon. Si Jamin terikat nengelkeun dua leungeunna kana palabah haseup anu di jerona aya si Bustom. Siat belesat, sup. Dua naga harita teh asup ka jero haseup. Terila harita teh dua naga teh balik deui ka si Jamid dina kacepatan anu gancang. Si Jamid boga sangkaan eta naga teh anu manehanana. Siat, dua naga teh harita teh ngaberung kana dada si Jamid. Puguh we si Jamid harita teh jadi kaget. Sampai mereka kaget na leungit dua naga teh harita keuna manten kana dada si Jamid. Hiuk jebrot. Hiuk cedak, cangkang kalayang gubrag si Jamid harita teh rubuh. Corelat, harita teh aya 10 bayangan Bustom nyerang ka si Jamid dina gerakan anu cepet. Si Jamid kan bisa nagis 4 serangan, anu saterusna mah dirina kudu narima runtuyan tenggelan ti bayangan si Bustom. Hiuk keduk das jebrot jelebet cedak, keduk das jebrot cedak. Gebro. Si Jamid harita teh ngakubrek dina lemah. Dada karasa eungap beungeut jamama mengka ciri harita teh meunikeun ka kecap naga ngabulaeh tina irungna. Kap suku si Jamin harita teh dicekelan ku hiji bayangan. Kalawang we badan si Jamin teh dibalangkeun kaluar pakalangan tarung. Kalayang, koleang, corelat kap. Harita aya cirim nyangap kana badan si Jamid. Tetela eta teh gurun si Jamid. Sanggeus nyangap badan si Jamid mah eta cirim teh ninggalkeun eta petempatan. Gar anu nonton teh surak manusia. Bustom harita teh pancuh nangtung barjeng ngatur napasna. Mangsa alam harita teh geus asup waktu asar. Jalma-jalma aya anu cingkoloyong neangan dahareun kawantu geus lila teu barang dahar. Anu dagang harita teh pak-pikpak ngeladangan anu hayang jarajan. Aya anu jualan baso ngeladangan meuli baso. Aya anu jualan cilok ngeladangan pikeun jalma anu keur meuli cilok. Ujak dawet mah loba. Es loba jeung sajaba-sajabana. Sedengkeun di jero pakalangan tarung harita teh aya anu asup ka jero pakalangan tarung cileung kalayang. Harita aya anu asup ka jero. Tetela anu asup ka jero pakalangan tarung teh nyatana si Kurdi. Wajah gua harita teh adu hareupan silih teuteup. Pok harita teh si Kurdi cumarita. Enjin memang hebat, Bustom. Tom Bustom. Tapi tong maka bunga. Lantaran dewek lawan anu tangguh teu gampang dielekeun ku sasa. Buktina we. Dewek masih aya di dieu ye, masih beleger keneh. Urang mimitian Bustomnya rame-rame. Ya. Syurilat si Kurdi nyerang dina kecepatan anu gancang.
Celik. Harita aya tilu bayangan mapag serangan si Kurdi. Hiu gedug das. Cari jeg las. Dua bayangan harita tengah leungit. Corilat si Kurdi harita tengah belasat terus najong gadona si bayangan si Bustom. Cebet cengkang les bayangan si Bustom harita tengah leungit. Ngan saki kemampuan sia teh? Cemen atau kitu mah Bustom? Tadah deui. Iya. Hiu pedep katu si Kurdi harita teh ditajongkeun ti kaanggangan. Siat lenganan harita teh manjangan gerakanna memang cepat. Pedep lengan si Kurdi harita teh nyerwok kana sirana si Bustom. Ikat Bustom harita teh ngagilekeun sirana saeutik katuhu keplos teu keuna kana sasaran. Siat lengan kencah si Kurdi harita ngablasat kana suku katu si Bustom. Cilang Bustom harita teh ngakiwar keplos. Dua serangan si Kurdi nyamos kana tempat anu kosong. Hiuk. Walangan si Kurdi harita teh ditonjok-tonjokkeun tina jarak anu jauh. Siat. Dua lengan harita teh manjangan. Gila gablos. Cileung gablos. Hiuk cileung gablos. Bustom merikat harita teh nyokot senjata rahasia tina balik ke bajuna. Dibabetkeun harita teh ka si Kurdi. Siat. 10 carum racun harita teh ngablesat kana badan si Kurdi. Cileung si Kurdi harita teh loncat gablos. Siat cerap. Harita teh keuna kana taneuh. Dina kayan kitu si Kurdi harita teh kacele lantaran teh kanyahuan ti anggalna. Harita aya hiji bayangan si Bustom anu geus aya di luhureun sirahna si Kurdi. Hiluk sukuna harita teh matang ngahantam sirah si Kurdi. Jebrot gebru si Kurdi harita teh meubeut kana taneuh. Di jero taneuh harita teh aya nu nyurunguk, aya nu nyurungkuy. Hiluk jabet keuna pisan kana beungeut si Kurdi. Kalayang gubrag si Kurdi harita teh meubeut deui kana taneuh. Cileung celik. Dua bayangan si Bustom harita teh pancung nangtung digikiran kenca katu si Kurdi. Si Kurdi dina kayana nu ripuh. Sirah karasa lieur tenjoan harita teh kararoning. Hiji bayangan Bustom harita teh maju. Teu anta parah deui. Beungeut si Kurdi harita teh dihantam. Hiuk jabet. Kecapna kaluar tina irungna mata kuatir. Hiuk jabet. Dadah harita teh dijejeg. Kusak we si Kurdi teh hudang deui. Gar anu nonton teh surak eak-eakan. Si Kurdi dina poe harita mah kudu nembahan pati. Jadi korban katalangesan ngadu jago dina waktu harita. Tarung jago diteruskeun deui. Cileung harita teh aya anu asup ka pagalangan tarung. Calik harita teh pancu nangtung di hareupeun Bustom. Karena eta jalma teh nyatana si Ajal. Tanaga Bustom sabenerna mah geus leuseuh kawantu tarungna. Bebeakan atuh. Mun teh mah ayeuna tarung deui bisa dipastikeun ti dina anu bakal kasoran. Tapi sok sanajan kitu Bustom ulah ninggalkeun pakalangan tarung lantaran bakal didiskualifikasi. Keur kitu curilat harita teh anu asup ke jero pakalangan tarung hiji lalaki kolot anu geus cetuk kuis. Ngaranna eta jalma teh Bah Omed. Ok harita teh Bah Omed Cumarita. Urang mimidian darungna lah. Jeung abah. Iya. Curilat Bah Omed harita teh nyerang ka si Ajal. Bah Omed oge paham mun nyerang ka si Bustom mah tarung moal rame lantaran Bustom geus leuseuh. Si Ajal harita teh papalicatan nyingkan serangan Bah Omed. Gila gablos, cileung loncat harita teh plos. Tegeuna ning Bah. Ngeplos wae nya Bahnya. Kenalah ngeplos lagi da bakat atuh da mung ditengeul mah Bah. Bah Omed harita teh muncereng ka si Ajal asa dilalece. Sedengkeun Bustom harita teh ngacorelat ka deketeun Bah Sirot istirahat heula. Ragatak Bah Omed harita ngabadag jurus besi tunggal karang. Sakabi badan Bah Omed teu aslir besi jeung karang. Sombong sia. Ieu dadah ieu Ajal. Iya. Curilat Bah Omed nyerang deui dina kacepatan anu gancang. Walangeun harita teh sing hariuk kana badan si Ajal. Si Ajal ngabendung kana datangna serangan Bah Omed. Ieu gedug das. Cari jeug si Ajal harita teh mundur tilu lengkah. Karasa dua leungeunna sing sirebeun balukar bantul kakuatan jeung Bah Omed. Wah. Anjeun wah kuat nandingan ilmu kula mah Ajal. Sok senajan anjeun ngerahkeun sakabeh kekuatan oge Ajal. Wal mampu nglawan abah mah.
Si hajal hari tete cumarita dirina oge ngartieun bahwa Omed lain jawara biasa. Omed geus boga ngaran di dunia kajawaraan harita. Waktosna parantos seep komdango. Aduh, sim kuring rada batuk gitu ya. Apunten anu kasuhun, dugikeun ka dieu heula nya. Mudah-mudahan enjing tiasa diteraskeun dina bagian anu ka-11. Sumangga berjunggatun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.